Sampurasun. Sampes. Muhun ki, atur nuhun. Kamana wae jang karek katingali ka dieu deui. Aya ki punten kudu sibuk kuliah. Aya naon jang ada tangan aki. Numawi abdi teh bade aya anu ditaroskeun ka aki. Bade naroskeun naon ujang teh eta ki saperkawis cariyos sangkuriang teh kumaha eta cariyos legenda teh abdi hoyong uningna. Oh eta mangga ari ujang nyaose mah waki urang pedar eta cariyos legenda sangkuriang teh regepkeun jang carita sangkuriang teh eta ngeunaan peradaban tata kahirupan urang Sunda. Jadi awalna peradaban Sunda dina tata salira atau nanti dina tata nagara teh disimpen ku sepuh dina carita sangkuriang. Saur ujang eta cariyos sangkuriang teh kumaha. Sobi aki hoyong ngadangu heula versi ujang.
asa pamohalan Sang Kuryang lahir tina perkawinan Dayang Sumbi sareng hiji anjing. Teh sapertos anu teu aya galur carita anu lain. Apana ieu teh teu sae ki, maenah aya murang kali hoyong ngawin ibunya. Carita atau nabi pisau itu mah ulah ditampik itu wae. Margi kanggo ngajelaskeun oge aya tahapan anu disebat sabda panta atau nabi pancacuriga. Ki, cobi dipedar kumaha awalna Dayang Sumbi diasingkeun ka leuweung sareng naha saha si Tumang teh abdi hoyong ununga awalna heula. Kieu Jang, Dayang Sumbi diasingkeun ka leuweung kusabab bakal aya kutukan ka keluarga kerajaan. Jadi raja anu nyaah ka anakna an awewena miwarang aki sepuh mawa Dayang Sumbi ka leuweung. Lamun si Tumang mah eta teh salah saiji dewa anu diutus pikeun ngaping ngajaring Dayang Sumbi di leuweung. Dupi sadidinten Dayang Sumbi ngalakukeun naon sareng dugi ka iraha aya di eta leuweung. Waktu Dayang Sumbi ninun teh katimangna ragrak di saung anu jangkung terus dicokot ku si Tumang. Gusti, kian hana ieu tanyokot katimang runtuh.
karena ia tamanggih. Yan sepuh ku kami ia tak ketetepan kolot. Yan stri ia tak ketetepan dulur. Yan purusha ku kami ia tak ketetepan salaki. Geuningan najan anu mangmawakeun ka timang teh, anjeun mah katetep saha nu ngabaturan hayang hurip ing leuweung ini. Jadi eta anjing ngabaturan terus dayang sumbi. Henteu sepi teuing hirup di leuweung teh ayeuna mah. Mulantaran katimangna geus aya nu nyokot, jadi ayeuna mah dayang sumbi teh boga batur, teu nyorangan deui. Dupi ieu teh maksudna naon Ki? Saur Aki ngahartoskeun carios sepuh mah kedah nganggo sabta panta teh ya. Tah kudu nama kitu. Sabab ieu carita teh ngandung ajaran pikeun sakabeh urang Sunda ngeunaan ajaran tata nagara. Manawi Aki kersa ngawincikna supados kahartos ku abdi ieu carita teh Ki. Kacerdasan karuhun urang dina nyieun ieu carita dengan saukur dongeng tambuh laku. Tapi pinuh rupa-rupa wanda dina panuturan. Antarana ieu carita Sangkuriang teh bisa kaasup kana dongeng, hikayat, sajarah, kisah, roman, mitos, sage, parabel, jeung legenda. Duh, kacida prihatinna akibat ku kabodohan abdi teu kersa tataros oge naliti ieu carios sepuh teh. Saeutik anu merhatikeun kana hal ieu sabab memang geus kitu awalna. Moal waka beuki lamun can ngasaan, moal waka hayang lamun can dituduhkeun. Yang hiji konsep kudu mampu maca totonden. Jadi minimal orang Sunda kudu apal karena carita Sangkuriang supaya apal karena jati diri ragana oge konsep nagarana.
lamun cek bahasa Sunda kuno namanya Eta dewa anu salin rupa sahana buta kukuran. San anjing situmang raksaka ring dayang sumbi. yang dina bahasa Sunda kuno dayang sumbi teh asalna tina kecap dahyang saumbi anu artina ibu pertiwi. Eta teh mun dipisah hiji si natina resi tu eta ratu makna teh kaprama. Tumang teh lamun dipanjangkeun mah jadi situ mahyang, lamun ku bahasa ayeuna mah eta teh legislatif, yudikatif, eksekutif.
geningan kitu salami ieu rumaos abdi nyalira tos lepat panampian kana ieu carios sepuh. Gitu Jang, matakna kudu cerdas teh. Ieu carita bisa asup kana wangun roman. Ari roman kabagi tilu gitu. Aya roman transendensi, roman sosial, jeung roman sajarah. Oh gitu. Dupi eta teh kumaha pedaran Ki? Abdi janten penasaran. Bagian ujang anu nalitina eta mah aki mah rek ngajelaskeun make kaweruh karuhun Sunda. Ari Dayang Sumbi eta perwujudan Ibu Pertiwi. Lamun dina bahasa Sunda kuno nama kieu eta teh. Ibu Pertiwi anu maparin urip saking patuangan medal jiwa anyar toya susu pinumun sarwa jiwa kan sakti ngajaga lawan raksanya. Bumi Pertiwi nyata ika biru wana sahana. Dupi hatosna eta teh naon Ki? Nyaan abdi mah kirang paos kana bahasa anu dicarioskeun ku aku. Pertiwi anu ngalahirkeun kahirupan dina beuteung bumi kaluar kahirupan anyar cai nyusu keur sakabeh oge supaya aya kakuatan pikeun ngajaga ngariksa darana atawa nyatana bumi pao ayana gunung leuweung diwanto. Kulantaran kitu ieu Ibu Pertiwi kudu aya anu ngurus ngalola awangun dunia. Hatos upami kitu mah Ki leres pisan kedah aya anu ngurusna ieu Ibu Pertiwi teh. Aki naha karuhun urang teu ngajelaskeun langsung. So upami ieu carios teh ngeunaan kanagaraan. Lah di dieu teh luar biasana karuhun urang mere didikan atikan ka setiap generasi teh teu sarua. Budak leutik mah ieu carita ukur jadi dongeng di mana me pendek lamun rek sare anu penting apal heula kana caritana. Di tahapanna kieu ti Sunda rasa sangkan suci terus rawanya semeutik nyana prayoga tungtungna wibajana singkat. Artina teh kieu ti ngabersihkeun rasa heula sangkan suci tuluy ngadengekeun terus ngapalkeun ngarti ngalaksanakeun tungtungna ngabagi deui ilmu. Eta tahapan diajar anu katulis dina naskah Buhun Sunda pikeun setiap generasi.
teh artina anu diajar teu ukur nyaho jeung ngarti hungkul kana naon rupa hal. Tapi kudu bisa jadi guru pikeun dirina oge bisa nuduhkeun ka dia. Nah, ajaran kolot moal leungit. Aki naha sosok si Tumang digambarkeun anjing. Jadi kieu Jang, anjing teh eta satwa anu paling satia, nurut jeung bisa ngajaga. Deui ari anjing mah dibere dahar 3 poe, najan geus 5 taun inget keneh. Dan kebalikanna ti manusa, ari manusa mah dibere dahar 5 taun, sapoe ge bisa poho. Duh, janten isin, anjing mah memorina panjang sareng tuku. Eta teh nunjukkeun lamun sepuh kapungkur mere karakter ge teu sabarangan. Jadi Dayang Sumbi diurus dijaga ku si Tumang jeung Sang Kuryang teh ngati ayeuna mah Jang. Artos ayeuna mah ki tebih pisan tina sawangan abdi kapungkur ieu carios teh geuningan. Ya, syukur ari ngarti mah. Tah ieu carita terus ngalir di mana Dayang Sumbi hayang ati kijang. Tuluy nitah Sang Kuryang moro kaleuweung dibarengan ku si